Spesial Mas Urang udah siap panglayungan. Spesial yang punya depan. Sagalana mun keur sering matak nineng kunya anak mun keur baeun nineng ku goreng patutna duh bebende anu ayeuna matak nineng sagalana mun keur sering matak nineng kunya ahna mun keur baeun nineng ku goreng patutna resepku say adatna sok mawa karep sorangan gajihan loba pisan pamentana aduh bebende anu matak nineng matak sagalana Mama Aldo mun keur sering matak nineng kunya ahna Mama Aldo mun keur baeun nineng ku goreng patutna Mama aduh enak temen ya ayo boleh dikodok dulu Mama Mama siapa tadi lupa Mama Yela Mama Yela Mama Yela Aanya boleh dikodok Aa Bos Cipoy sagalana amun keur sering matak nineng kunya ahna mun keur baeun nineng ku goreng patutna duh bebende anu ayeuna matak nineng sagalana Mama Aldo mun keur sering matak nineng kunya anak mun keur baeun nineng ku goreng patutna resepku say adatna sok mawa karep sorangan pisan pamentana aduh bebende anu ayeuna matak nineng sagalana Mama Aldo mun keur sering matak nineng kunya anak mun keur baeun nineng ku goreng patutna matak nineng Mama Yela nineng kunya anak mun keur sering matak nineng ku lucuna mun keur baeun nineng ku goreng patutna iya nah ayo aya naon ieu
Anjen lelaki kuring lelaki pada mikah harem terboga diri Anjen nu jadi impian tos lemi mapais ati di cinta Bos Ali pasti sarua mi boga cinta pada mikah harem tur metik atina iraha bakal laksana rek metik kembang katresna nu jadi janjama Mama Aldo diri nandangan kasiksa geri pikir ngahang layu ore mi cinta nu sabar asa dewalakaya Anjen nu jadi rebutan antara dua lelaki nu sami-sami mi cinta ka diri salirang rasana diri geus teu daya akan mi cinta anjeunna harepan danukun harepan nu ayeuna ngan tinggal lamunan diri nandangan kasiksa geri pikir ngalang layu ore mi cinta nu sabar asa tuang lakaya Anjen nu jadi rebutan antara dua lelaki nu sami-sami mi cinta ka diri salirang arasana diri geus teu daya akan mi cinta anjeunna harepan nukur harepan nu ayeuna ngan tinggal lamunan. Yeay, terima kasih banyak luar biasa.